Pelajaran akhlak nu ayeuna teh bade ngajelaskeun adab masamoan. Adab diuk ari tata krama calik atawa diuk atawa masamoan di antawisna nyaeta hiji kedah sae dina tingkah calikna. Ulah awon tingkah calik teh seperti calik yeuh. Komo keur sakola kieu nya. Keur sekolah agama teh sopan. Goreng calik kieu teh. Si kedah sae tingkah calik. Nyaeta kedah anceg sareng kedah tenang. Ya. Kedah anceg kedah tenang. Ulah anceg tapi tenang. Kira ieu teh kikituan ulah. Teu kenging bengkok. Bengkok. Ngahaja di bengkokkeun. Buut teh bengkok urang teh. Hah? Teu kenging sing pantes dina tentara oge kan kudu baris kudu tegak. Sami we. Dina ajaran agama Islam ge akhlak urang teh calik ge kudu sae, sing tegak, sing tenang. Teu kenging nangunyar. Ya nangunyar. Komo keur sakola keur ngaos. Nya kali-kali mah cangkeum. Etakeun deui, omekeun deui sila deui. Upami calik dina kursi teu kenging sila. Na kursi tapi bari sila eta teh awon tata krama. Paham? Upami bade nyauran teu kenging nunjuk ku panangan. Hei, deal. Nyauran eta teh bari nunjuk ku panangan teh awon tata krama teu kenging. Deal, komo ka saluhureun ka guru. Pak Guru. Tah teu kenging. Teu sopan eta teh. Kudu kumaha atuh nyauran teh? Tapi ku sora anu laun supados teu milaraan ka batur. Deal. Ulah kieu. Deal. Ulah kitu. Nya ari jauh kumaha situasi. Mun eta toel sampeurkeun. Nya. Mun jauh pas toel sampeurkeun. Ai teu darurat mah nya. Ulah gogorowokan ngewa. Misalkan dek Pak Pajak di dieu. Deal di biom oh. Deal, pamulikeun tolak angin. Ngarah angin teh ditolak. Kan eta teh teu pantes nya. Cek batur, nya gogorowokan atuh ha. Eueuh HP atuh zaman ayeuna misalna teh. Atau teu bisa nyampeurkeun. Nah, awon gogorowokan nyauran. Teu kenging seueur heureuy. Kade heureuy teh teu kenging seueur teuing. Pajaburik. Tah, teu kenging minang teuing. Teu kenging loba seuri. Ulah loba seuri urang teh. Sareng sabab saur katerangan ye palyadhaku qalila wal yabku kasira. Seuri mah qalilan kudu saeutik. Ceurik mah kasiron kudu loba maksudna ulah gembira teh kacida-cida teuing minang-minang diumbar teuing sabab osok poho ka Allah kanu mere nikmat. Nah, maksud ceurik teh nya eta urang teh sing sering nalangsa ingat kana dosa. Ingat bahwa urang teh lalawara ka Allah sing sedih teh kitu. Ingat bahwa amal urang teh eueuh nanaonan. Calik. Oh, Jek. Teu kenging ngupat. Sanes ngupat meuli kupat. Di dieu mah. Ngupat teh nya eta menceritakan kejelekan orang lain anu mana nu dicaritakeun kejelekanana teh eueuh di hareupeun urang. Mengumpat
gibah teu kenging nyeselan batur teh bagug teh atuh hasiat teh. Nah itu nyeselan batur nah naonan teu kenging awon ahlak awon eta teh. Sabab aya hadis wailul lilladzi yuhaddisu bil hadisi liyudhika minhul qaum liyudhika minhul qaum apa yukadzib. Wailun well naon cenah wailun well naon well teh cilaka well teh naon cenah cilaka pikeun saha cilaka teh pikeun jalma anu osok ngobrolkeun obrolan supaya batur seuri. Jadi supaya urang teh ngobrolkeun sesuatu supaya di batur teh seuri. Bari bohong. Tah nu kitu teh jelema nu kitu teh naon cenah? Well, cilaka. Deal ngobrolkeun pajak hareupeun batur pelawak misalna teh. Deal ngobrolkeun pajak hareupeun batur. Bari deal teh ngobrolkeun pajak hareupeun batur teh supaya batur nu ngadengekeun obrolan deal teh sareuri. Bari bohong ngobrolkeun pajana teh deal teh kaayaan obrolan eta teh buktina teh bohong. Tanu kitu teh naudzubillah min dalik. Naon cenah? Well, cilaka tukang nu kitu teh. Lolobana mah kitu eta teh supaya batur seuri bohong eta teh. Omonganna teh da lamun naon mah lamun jujur mah lamun asli mah moal lucu misalnya teh. Ya anu naon ge anu seurina teh bawaan. Serina bawaan mah kumaha deh al. Memang si pembicara teh tengah maksud supaya batur naon sareuri tapi kalah sareuri eta mah beda deui teu naon eta mah. Model ayah sok kadang aya kitu nya lamun keur ngaos cenah cek batur. Padahal mah ayah mah teu boga maksud supaya batur mustami teh sareuri tapi sareuri. Eta mah teu naon, ieu mah disengaja dibuat-buat bohong supaya batur sareuri. Ulah eta teh cilaka. Wailullahu well. Jalma anu naon teh nu supaya batur sareuri teh. Saja bakitu urang oge kedah kersa masihan kalaluasaan ka jalmi anu bade calik. Nah, lamun calik di riungan maka orang teh kudu merek kalaluasaan keur calik batur. Ulah naon? Ulah calik nepi ka urang teh teu merek kalaluasaan jeung batur. Seperti deal calik yuk dikyo kon ngahaja ngarah ngaheurinan batur. Tong. Atawa geus puguh loba naon jamaah di madrasah atawa di masjid teh kalah ka deal teh nu naon kantong di dieu ngarah teu didiukan batur nya matak naon kantong teh di dieu dilahun supaya batur calik nah teu naon teu heureun laluasa teh tak kudu kitu lamun calik teh sabab aya dawuhan Allah yang berbunyi halaman sabaraha dawuhan Allah nate halaman 82 tuluy 83. Nah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya ayyuhalladzina hei orang-orang amanu yang beriman itu aladina yang tidak beriman tidak hei. Jadi anu hei di dieu mah saha? Nu diheuykeun teh. Jalma-jalma anu iman.
ida kila di mana-mana diomongkeun lakum pikeun aranjeun naon tapas sahu kudu merek laluasa aranjeun pil majalisi dina tempat diuk tah papsahu maka kudu mere laluasa anjeun yapsah maka bakal mere laluasa saha Allahu Allah lakum pikeun aranjeun kabeh. Nah, hei jalma-jalma nu iman sareng Allah teh. Di mana-mana aya anu ngainstruksikeun ka aranjeun. Sok calikna sing naon? Sing sae sing rapi supaya batur ogen tiasa lebet calik. Nah, lamun aya instruksi kitu teh jalma mukmin mah orang beriman mah kudu naon? Kudu sing rapi nepi ka laluasa pikeun calikna batur. Kartos DLK pajak. 2 tekenging nyalikan tempat batur margi eta teh haram. Geus puguh, geus kauninga ku sarerea bahwa eta tempat teh tempat diuk batur, didiukan ku urang teh. Ulah haram eta teh. Kecuali tepuguh tempat diukna eta mah keun didiukan oge ada si eta mah kadang diditnya kadang di ditu kamari mah di dinya tapi da kamarina di mah henteu di dinya kamarina di belah ditu keun atuh diukane ku urang eta mah sabab tempat eta mah teu puguh nu sasaha cartos teh oke. Nah gitulah 3 upami tiasa calikna bari mayun ka kiblat margi aya hadis khairul majalisi mastaqbala bihil kiblah ari pangsae-saena tempat diuk eta teh tempat anu madep ka kiblat diukna tah kitu wallahu a'lam.